ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha Allah di mana ayana nyaho teuing aja sia teh cak saha eta pangeran Allah mah aing aing ngomong pangeran teh Allah tah ieu jelema nu kasieu pinaraka atau aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib dia ngomong cenah pangeran Allah tah lamun Habib nu ngomong mah meureun nya pangeranna patung meureun ieu dia picilakaan syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika orang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh dek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat namun camat teh ngaji tapi camat orang mah make kopiahna nya mancrit bagus berarti ngaji sebab orang Sundanya tuh sih ada teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nya ka pangeran besingka ditanya hei Haji Uci bulan sia tukang naon di dunia magahan ngaji pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka pernah saha sakrina Habib Salim aing mah babari baik wae diteangan ka di akhirat beb sini pernah kan saya cerita iya pernah iya udah selamat aing jeung Habib Salim ka surga Habib Rozak milu Masya Allah iyalah syahadat lamun urang can kabayang eta ngaji teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib loba ustad loba kiai Tangerang di mana ta ajian tat sini kenapa saya belum mengenal Allah nih oh iya sini Allah itu sifatnya berapa lupa saya juga Ustaz belum tah kok Ustaz bisa lupa gitu proposalnya belum turun nih Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tau Ustaz Masya Allah datang kaparohan gitu dah ya syahadat kudu kagambar maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusup puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusu isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok kuarieu di urang kumisna sok bade kieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Terus Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliq tali hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun iya Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ke mana mah kunaon sapi ngomong ke abdi cara abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana aja udah kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal pasti tanya hei budak mau naon sia mau duit cenah sabar dit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percaya aya deui begal nu hiji deui hei budak mau naon sia mau duit sabar dit 40 dinar kos kitu mau duit
unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narenteng bae heueuh pugu aing nanya heueuh pugu bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib caknya nah ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib baba ada apa di pesa Siji Samsu caknya musuh Amin Rais ya Masya Allah nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kona langtang iya henteu ngabohong ditanya Aisyah iya bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terang amat ieu meunang pituah ti sakti emak kumaha cak emas ya cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung maing tah eta mah urang Cikupan kos gitu itu kuari ngaremet ke Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat tah deuleu Mas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya nun aya naon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran beureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu teh nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek pesantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana ceukina garong si milu milu ceukina kula milu masantren teu teu naon sok heula maca syahadat teh lah disyahadatan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ka pesantren Kiai Hamad dabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku sahabat ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah bari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongo saya ingin jadi santrinya Ki Uci aing presiden hayang jadi santri aing RT itu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga RT ka neraka aja kumaha coba ayo ya Allah anas RT teh digaji anas ka neraka rugi 14 tah kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ye mentak luar biasa teh geura paraes ya teh ka sorga kajen gua kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh ti heula atuh nya tah beneran nu pangkolotna abi bro Insyaallah